kuat kali riung gitu ku lauk gede bos, lauk berem harere jeung ku kumul. Gantung sajengkal teteh gerak main nu digantung mah tameh nu laleutikna ieu tuh lauk berem nu ngasuhna bos badot eta mah tanu tukangna mah tah nyamperkeun ku kumul tah eueuh deui. Kemana deui kalau ku harideung lagi geus ngagonyok kitu. Tuh jebul tibeh ditu. Mantap eta mah aya setengah kilo mah jigana mah tanu gedena mah euy. Kukumul tuh. Ranteng kenur ge. Tah da anu gedena ge nu hidung nya. Tah bareng. Lauk kuat kaki tuh euy. Nah, tuh pan menang. Menang tah. Tuh lauk masih ngumpul di dinya. Tah mucung heuleuy tah nu gedena. Ya lu asin apa nih? Pasti gede. Kuat kaki tuh euy. Wow. Hanteu. Tuh. Henteu. Mantap euy. Tah. Tah, mucung heuli we ti hanapeun ku kumul. Tuh ngabura-burakeun itu beunyeurnya. Nah kan beunyeur burakeun deui itu. Mending ngobrol bieu. Tawa naukna kitu. Wah, beunyeur nya. Heeh. Mutu wae nya. Turun deui ka handap. Oh, udah itu kuku mah seneng tadi wae pan tadi mana jangkung. Tah, pucung heuli wae. Aduh, ampun eta. Mantap gitu aya setengah kilo mah teh malah naik mah. Jadi itu mah Panjang teuing teh kenurna. Kenurna panjang teuing. Di jujur mah geus kaluhur kenurna ngayumukeunna di handap. Mantap euy. Geus tama pamer lauk mah eta we lauk badot nu can beunang kana useupnya. Tah. Tah ieu nu ngawurna teh yo. Tah nu ngawurna teh yo. Bisaan ngumpulkeun teh. Heh. Tunggu deh.